Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sedang meliputi kegiatan santunan anak yatim. Kali ini ada pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Oban Sobana yang akan menjelaskan tentang apa itu yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sate acan kuring masihan kaemut kapara marang kali tim kuring sakedik ngajelaskeun kasadayana hiji sakumaha tadi serpaku nu dipasikeun ieu teh sanes ti sim kuring ti ibu ti bapak tina hasil pengumpulan infak sodakoh bulanan. Sabab itu utamina sim kuring ngatur kerebu nuhun karena kapercantenan ibu bapak pusaka sari tiap sasi ngempalkeun eta artos infak sodakoh nu disebutkeun pusaka sajati. Artina sajati teh sodakoh jariyah sebelum mati. Anu saterasna ya, saterasna tim kuring ngajelaskeun ka masyarakat pusaka sari ya. Tim kuring moal nyebatkeun ka yatim. Naon sababna ku sim kuring ditaliti saha bae nu dipasihan teh. Ieu ka pusaka sari ya. Kawarga pusaka sari supados tiasa dikondisikan. Dina hadis diterangkeun layut ma ba'dah tilamin. Artina kieu teu disebut yatim lamun eta budak geus mimpi. Hade sakali deui teu kaasup yatim lamun eta budak geus mimpi. Mata dina dinten ieu mah sanes masihan ka yatim tapi masihan ka murang kalih anu parantos dikantunkeun ku ibuna atanapi ku ramana. Tim kuring ngaduakeun ka hidep sadaya nu dikantunkeun ku ibu atanapi ku bapa kantun doakeun sakali doakeun. Nah, para saderek timring malam-malami. Jadi nu disebut yatim teh. Nah, nu disebut yatim lamun eta budak can pernah ngimpi. Dina hadis layut ma ba'dah tilamin. Teu disebut yatim sabada ngimpi. Ngimpina ieu mah ngimpi dewasa, lain ngimpi ti guling, lain ngimpi di udah anjing lain. Guys, maraneh malaliti keneh ulah ting wakanya ho we. Ngan ieu. Tah nu mata dina hadis nerangkeun kitu kaasup dewasa eta mah. Ngan di urang dikondisikanana masalahna nu dipasihan teh murang kalih nu teu aya ibu atanapi ramana komo duanana anjeunana masih neraskeun pendidikan nu masih sakola keneh. Nah kusam gitu sim kuring kedua pesan ka para pendidik diniyah adek sim kuring mah mihape diniyah ieu lestarikeun nepi ka kiamat. Teu paribasa urang maot teh disaksian ku diniyah lain diniah paeh di saksian kurang. Sakali deui
urang kajenteng maut disaksian ku diniah ini mah diniah paeh disaksian ku urang sabab gitu ka bapak ka ibu-ibu guru atau nanti ka bapak guru diniah sim kuring titip murang kali sabab generasi penerus nu bakal ngolah desa ngaheuyeuh dayeuh nanjeurkeun sakumaha sarta kuwu mudah-mudahan utamana desa urang jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tim goreng nyuhunkeun ka Allah ya Allah desa Pusaka Sari ieu jantankeun salesai di desa nu dilimpahan rahmat sareng lindung nganti anjeun Gusti. Mudah-mudahan abdi sadaya masyarakat utamina ku Gusti nu masuci di pasian kasolehan dina ngemban ieu amanat ti Gusti. Anu saterasna tadi disebutkan kedua ieu santunan teh ti agnia ti jalma anu beunghar kan kade lain beunghar ku duit beungharna beunghar iman loba duit ka itu beunghar iman mah moal menjelma seperti kieu mata sagede singkeun ngadoakeun nu balaleum hari ieu sing saroleh ieu utamina mah insyaallah kapayunnya diberi nyehunkeun kapayun nama ulah ku salah sahiji jalmi tapi sarerea urang ngumpulkeun nu sakumaha tadi melalui bisi leutik teuing mah melalui Pusaka Sajati. Ya para sadaya jadi di simkuring sakitu bae margi waktos di kabujang siang disimkuring sakitu kalayan sakali deui ngahaturkeun nuhun ka masyarakat sadaya ieu Pusaka Sajati dina dangat ieu dipasihkeun ka para marangkalih putra putri urang sanes ti simkuring ieu teh hasil sedekah ibu sinareng bapak sadaya nu dikempalkeun dina Pusaka Sajati. Simkuring mah ukur matur atana ngolah sakitu we para sadaya-sadaya simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.